Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sanasim kuring pun desnana pisah dina program Warta Sunda. Aya watanan wae dinten ayeuna teh. Mangga urang sakseni warta salengkapna. Kabakaran di Pasar Sukaramai, Pekanbaru, Riau. Kabakaran lumangsung di Pasar Sukaramai, Pekanbaru, Riau, Salasa sore. Kejadian ieu nyieun panik sakabeh padagang terekan nyalametkeun barang daganganna. Seuneu anu gede ngabeuleuh sakabeh kios jeung toko padagang di lantai dasar. Patugas kebakaran dijieun kalang kabut mareuman seuneu ku kitu gedena. Lantaran kabut jeung ku haseup hideung di sakitaran tempat kejadian. Pikeun mareuman seuneu patugas kebakaran ngagunakeun ku jalan kalewatan tembok rohangan nu geus kabeulem di lantai dasar. Penyebab kebakaran masih kena ditalungtik Polresta Pekanbaru. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatu ku program Warta Sunda dinten ayeuna. Sim kuring pun di sana pisah, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.